Dengekeun sia ontokot. Pan ku aing geus dibejaan sia ari milih awewe sia teh ulah anu geulis. Percuma sia geulis ge ari alewoh mah. Ayeuna geulis. Bos asbak wadah hiji ari batangna loba sia mah cus ka dieu, cos ka dieu. Ah paduli we geulis. Pilih mah ye anu biasa-biasa we. Anu masih kene ngariut, mun bisa mah anu masih kene balem. Percuma geulis ge si ari alewoh mah, ye balewoh. Da moal di arah geulisna. Dan yangan pamajikan mah anu alus mah nu piinungeun. Kodageun. Dengekeun Besti, hirup mah kudu bebas sia tinggal ieu jana-jana bodong tuh. Halo? Ayah? Enggak, siang bayaran teh. Sok-sok atuh buru-buru gerak transfer. Ieu kodong deui oge atuh murahan. Aya keur buru meuli baju, ieu kaburu beakeun. Ah, milih aila teuing make jeung nyebut ke lila kene lebaran, Engke mah ieu kaburu beakeun. Ibu teh geus check out we hayo we ngumpulkeun dina keranjang kuning. Teu di check out. Oh, hayang cak tuturung. Yang kutang anu ngabebela geuningan ranya. Sok buru gerak transfer. Yo. Nu mahal mah biaya hirup. Lain hirup gaya. Gaya elit, ekonomi sulit. Hutang we pabelit. Tempo ulin ka kape-kape. Dahar ke restoran. Nongkrong di mall-mall. Padahal mah ye deungeun haseum anu sesa kamari ge. Tempo di dahar mah dihaneutkeun deui. Loba ngomong tapi eueuh bukti. Paladangeun. Lalaki mah ari kana HP toel ka ditu, toel ka dieu, ditatap, diusap, dibolak-balik, colok ka dieu, colok ka ditu. Tempo butuh nomor hiji mah totoele ka pamajikan. Ari duit sejenis naonnya ngaranna duit singkat jeung padat. Jelema lieur ku duit, jelema loba butuh ku duit. Ari ngalana setengah modar meakeunna setengah sadar. Cing baha leunghar walah pokona mah yeuh baraya ku duit, cing loba duit. Dengekeun Besti, lamun boga masalah rumah tangga, ieu selesaikeun teh masalahna, lain masalah hubunganana. Lamun nempo pamajikan, sumutat samutut, jumutat jamutrot, amek-amekan teu paruguh teh, salaki teh ulah pipilueun samutut, ulah pilueun amek-amekan. Dari sikap pamajikan mah anger kitu, ieu mung eleh. Yes. Nah naon oge solusina keur masalah rumah tangga mah sakalian pamajikan mah pedol ka kamar sok gawean. Dan naon oge ieu ku solusina geus kuramas mah aman. Ciri-ciri jelema nu teu gablek duit. Yang gede hutang. Aing. Saya aku we lah ya. Oh deui lah pokona mah urang lah. Mau batur mau urang. Caca. Kata-katanya dong. Hirup di dunia mah jelema teh loba drama. Aya anu ambil banget. Aya anu micen banget. Aya anu loba banget. Aya oge deui nu teu gablek banget. Paledageun. Sakedeung deui tereh lebaran. Mana angsuran masih keneh lila, mana hutang masih keneh numpuk, pacaran bayaran ka Bang Emo. Yeuh, ditambah dek lebaran mah kudu meuli baju lebaran. Yes. Cik atuh keur para salaki, kali-kali mah uruskeun atuh lebaran teh kumararane. Ulah ku pamajikan wae, ameh liurna sarua. Ayeuna hayo we diuruskeun ku pamajikan. Tempo beak duit, nyebutna boros. Paledageun. Besti, lamun aya nu neangan aing, bejakeun aing keur meuli sayur. Keur curhat ka paria tentang pahitna kahirupan, dulur. Paledageun tak wis ya. Kopi bubuk kapal api. Walau si
sibuk tetaplah ngopi. Rokok jarum tinggal sabatang, tetap tersenyum walau banyak utang. Tetap tersenyum walau banyak utang. Pala dageun tak usia. Besti, nanaon oge Aisyah nempo barang